eta teh keur patali jeung ilmu syariat tapi ketika jelema anu tasawuf tarkul uklim min syatin walifat jalpin magsubin minal waro ninggalkeun barang dahar ngadahar tina daging embe anu diparaban make parab anu haram menang ngagasap menang maling nang korupsi bagus nama teh ulah didahar sebab lamun ngadahar eta halal namangan moal daek hudang ti peuting dina hudangna ge caknya nanti ieu ti mana kulon hudang nama kulon mana kulon jadi linglung tuh karasa kan kudian ngomong nya ge karasa beureuh boga rasaan meureun aja linglung nya nama ngadahar teh ngadahar ge linglung bae. Ya Allah ya Rabb. Duh bagus mah apik geus. Apik eta mawa nikmat kana ibadah. Komo nu geus karolot malah nilai kaharep geus moal panjang deui mending diapik-apik kuat. Enggak bebener diri. Andai kata boga anak-anakna teh ieu pejabat geus ulah hayang dibere ku anak. Ceng sing bawa bae sing bisa bae sia mawa diri sia. Kiai cenah emang duit pejabat haram-haram. Ulah bebeja ka batur teu nya ieu pada urang bae. Ieu bajang nu ngaraji urang bae nya. Ulah dibejaan ka batur paling harewos bae. Emang haram-haram. Ke kanyawan haramna ti mana? Kokocoranana kapan tina pajak. Pajak saha nu ngahalalkeun pajak. Oh, gitu mah. Ay gitu mah. Batak Gus Dur salila aja ngajabat teu pernah ngadahar duit negara. Teu pernah nya. Eta teh ka luar negeri make duit negara kapal teh mah. Dibelikeun ka bensol enggak salah. Dan teu didahar teh. Tuh, beda. Ya Allah, ya Rabb. Guys, sakitu baheulanan. Ya, jangan pikiran urang. Nah, jangan mah minggu hareup mah moal ngaji. Sanu nita? Nita teu ka sia, mantog sia ka ditu. Teangan ku sia guru sia anu ngahalalkeun. Teu kudu ngaji ka Cilongok teh kudu. Cek kiai teh aing cenah ngadahar moal aing moal ngaji. Mantog sia ka ditu. Teu kudu ngaji ka dieu. Omongkeun ku sia, salah ki uci mah. Omongkeun ku sia. Rasa kayak gitu sih. Cek dulu di luar naon eta. Itu rahasia eta mah. Rahasia perusahaan. Ya Allah. Mantak lamun kiai hayang dibere ku bupati hayang dibere ku gubernur eta mah kiai panggoblok-goblokna jeung pang tolol-tololna jeung pang bloon dunungan. Ye, tukit pudali bente. Nya mah dibere disidekahkeun deui. Ka sia-sia nu ngomong ngadahar. Aing nyaho. Aman ki pudalina mah sia. Nu jebeg nyaho sia jebeg. Ya Allah, ya Rabbi. Batak kula heran lamun aya kiai dek ngembangkeun agama masih kene ngadahar duit pamarentah heran. Heran gua. Haji cenah jauhan pamarentah ulah. Wow, biasa kula mah jeung bupati akrab, jeung gubernur akrab, jeung kapolda akrab, kapolres akrab. Bahkan saluhureun kapolda naon? Siapa eta ngomong? Tinggal sia makan. Ya, bukan nyaho. Enggak bener nyontek. Aing mah pokona timbul di sia mah aing teu percaya bae kajeun bener ge. Tuh, TNI larau ulama, masya Allah. Bahkan sababaraha jelema gede moal dibejakeun deuk ka dieu ulah teh eta puguh maksud. Wow, bahkan bupati urang, gubernur urang babarengan jeung urang. Naon kitu ngaranna haul. Bahkan gubernur mah geus mere mundingna ge 2 sapi gula deh. Ye, nya nama geus mere ku ari ge ti kamari ge geus mere. Lain be sia mah ngaji bae teu mere.
malah geus ngintip bae cekerna goblok udah coba. Lain masalah wau jeung wau biasa kerjasama ulama jeung umaro dalam rangka nanjeurkeun kebenaran, nanjeurkeun agama. Ulah pasal ieu ngan ulah hayang duit masa kitu. Justru kurang masuk kajungan jauhan lain biasa bae. Jadi ada jelema sarua. Keur bareng jeung urang lain keur di luar urang ngomong Allah alam. Nya jelema nya lain. Kan gitu tuh kan keharti kan urang. Ih atuh biasa bae. Wauhan biasa. Ngan ulah ngadahar duitna. Sebab kuari eueuh nu halalan. Hayu coba pangningalikeun nu halalna di mana? Imah ulah gandeng urang bae imah. Maksudna. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, ya Allah. Numbantaka bahasana lamun teu amat terjadi di hiji negara duit teh geus haram malulu kumaha pamarentahna mere apa ulah ka rakyatna hiji nomor kedua rakyatna kudu narima atau ulah geus dibahas kabeh geus dibahas masyaallah karim nu kaliwat etik aja ya Allah mali teruskeun baik mali teruskeun teh mah bahasna eta mah bae loba kiai-kiai mudirun anu proposal mah salah cenah ke henteu lamun memang deuk neangan dunia proposal lain deuk nanjeurkeun agama lamun deuk nanjeurkeun agama ulah moal didenge ku masyarakat saha nu ngadengekeun kiai pamarentah atau kiai modern saha nu ngadengekeun ya eueuh nu ngadengekeun didengekeun ge bari kieu mah oh iya di tukang be aju samping na dikaluhkeun pret beres ieu tamun hayang nyaho geus kitu tah ya Allah kipu doli teh kiai teh bener tapi nyana mah masih didengekeun kene ceramah masih kena didengekeun coba kiai modern apa didengekeun teh karena dia oh iya di toilet teh bener teh geus aing mah teh nyaho bener teh nyaho pokona da kipu doli masa kitu masih didengekeun kene sakitu gitu bener heuh maksudnya yes ya mau masih ngomong sakitu gitu bener didengekeun kene berarti hebat jasa kan ih si itu mah bener na bete didengekeun kok masalah ya Allah ya teh keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya-dinya keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah kuari hayang ridho makhluk nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga kuari nyana jalan pi neraka kan berubah tak berubah mun tadi kotok berubah anak embe berubah orang kiai ge berubah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Masya Allah walau galabal haram biadi sultan lamun ngalindi harta haram di leungeun raja sultan teti RT datang ke presiden sultan RT teh sultan terbawah raja terendah ada hubungannya langsung jeung masyarakat nyana malah eta hebat sebenarnya
hakikat mah luhuran RT jeung presiden. Presiden mente langsung bersentuhan jeung rakyat, RT mah langsung bersentuhan jeung rakyat. Langsung kan mah. Korupsina kanyahoan jasa. Sakitu gede-gede. Ya tapi di pasar Kemis mah moal aya RT korupsi moal aya. Alhamdulillah. RT sorga kabeh. Walau golabal haram biadi sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja, di tangan pemerintah. Cek Imam Ghazali hurrimat atiyatuhu haram dibikeuna. Pemerintah ulah sok mere komo ka kiai. Mentak ulama enggak sih, bupati menang ka imah asa ulah marang bere. Gubernur menang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres. Mangga bede ka imah, geus diancam ulah mere. Kapolda mangga hayu. Dek ngaji babarengan dek salat Jumat mangga asal ulah mere sakitu. Dinyatakeun ku ulama. Lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kituna cenah. Is cili cengeng. Pengen jadi saya do, jelas kan? Mantap bupati tarang mere, kita jebutkan pelit kulama, embung kulana. Sekali-kali mere, duitnya, ini duit negara apa duit bupati? Duit kula cina mah. Oh mere, sebar duit rahasia teman. Syirik menta kan? Ya, cabok syirik lain. Kan lagi aya usaha, nah gubernur aya usaha, ada di luar kenegaraan. Ulah pemerintah eta nu halangna mantek dibikin kai mun halangna gubernur mere gede lah mere cenah si kiai hayang nyawanya ye mal bisa sesuk hayang nyawa bae heran aing teh ulah nyatakeun Kapolres Pak Alip sabaraha kali kabar ieu teh saya mau di sini boleh mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya. Udah jelas-jelasan. Oh ya udah, tereket. Saya kaya sebulan. Bejakeun kula mah sugih aing daripada dibere mah ngebut sugih aing. Pokoknya mah datang ke rumah saya entar saya jamin. Oh, kamari Pangdam. Pangdam ka imah teh. Geus bejakeun saya kaya dibandingkan dengan Pangdam. Di hareupeunnya urang mah ngomong kayak apa sih? Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sebar bau tuh kan itu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya temere ya Rabbi. Kan sebab dibejakan kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Ulah ditanya be Lexus saha. Ulah ditanya, mun ditanya aing waduh bahaya ya. Alhamdulillah akhirnya nyana akrab bakat dekat dia mangga nu penting ulah mere sakit nggih gampang ngeunaheun aya deui pejabat nu dekat dia dek mere sabaraha miliaran dek merena teh ulah kecuali ka dieu moal mere sadama nyana dek mere ulah ditahan dulu aya nu ngabisik oper we cenah ka dieu tangkorak sia urang. Je, aing ngajurumuskeun sia. Sarua jeung si teh ditahan ka neraka ka sia. Geus urusan neraka tanggung jawab abdi. Ya, goblok. Ieu mah abeh urang lempeng dibejakeun sote abeh ngeunaheun ibadah ka Allah. Sebab ahli-ahli Allah mah ieu teh mere jalan supaya ngeunaheun ibadah. Supaya salat teh hampang, maca Quran hampang, zikir hampang, ngeunaheun. Karasa ngeunahna ibadah teh karasa lain sakadar ibadah tapi karasa ngeunah carana eta tah. Duit itu kos kitu ulah didahar. Masyaallah. Teh, panjang tah urang mun nyaritakeun kos kitu teh. Carita duit haram-haram di hiji jelema atau di diri urang. Urang usaha limbah sedangkan usaha limbah mah lobaan haram. Usaha lamun limbah lobaan haram. Geus teu kudu jelaskeun. Lobaan haram. Ya, sudah kiai so tahu jasa.
Ayo sih ka dieu. Ditanya sia ku aing. Emang aing teu sakola heula, aing sakola. Sakola perlimbahan maksudna goblok. Ih, atuh aing nanya heula ka ahli limbah. Ye, mantak kakak kula baheula teh dagang limbah ngangkrok we dijual henteu dibikeun henteu. Kula nanya ka haji, bade eta teh dijual henteu lah. Haji kunaon teu bae henteu. Engke heula ka haji itu bisa ngangkrok bae dirinya emang ulun hayang mun geus geus-geusan cenah ka haji mah. Ka haji kula teh kakak kula emang kunaon moal beres cenah teh. Orang meulina teu beres, gajualna teu beres. Ye, cek kula kakak kula sakitu mah lumayan oge ye. Atuh berarti nyana tasawuf oge sakitu mah. Ngangkrok we limbah di dinya. Kula kan ditanya. Sababaraha pelimbah kula nanya. Anu oh iya tah. Geus masalah geus, cuma keur carita doang ieu mah. Keur carita. Tapi kan jelas aya nu halalan, nu ngarasakeun harta halal jeung haram, hanya manehanana nu dagangna nu ngalakukeun wayahna jang dahar dirina jeung keluargana mah ulah dibere nu haramna. Oh mata di dieu mun dibahas panjang loba lah caritana geus teu kudu dibacakeun tekna lah hese hongko dibacana ge. Geus urang nu nyaho ieu teh nu halalna duit urang sakitu nu haramna sakitu. Nah ieu teh jang urang jeung anak pamajikan mah wayahna bere nu halalna. Nu haramna jang saha teh? Ikeun geus eta tah. Kagok oleng. Tuh kan, beres pikir teh perubahan. Urang tadi ngeunaheun dibere daek ngaji nyadar narima eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok kadahar duit pamarentah nu kadahar kunyana keur ngamuk di jerona nafsu lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik ya Allah heuh bener minggu kamari mah heuh bener barang diborjakeun ku sieun ngamuk bahkan nyana dakwah ulah ngaji ka Cilomo haram segala rupa haram segala rupa bank haram kredit haram duit pamarentah haram geus ulah sok ngaji ka Cilomo jeung aing ngaji naon sia wae aing baca kitab kabeh baca ku sia kabeh leg-leg ku sia kabeh teu ceuli datang aya nu ngadengekeun bae sebab naon dibendu Allah ku nafsuna moal beres ngaji ka dieu emang sanuni tah teu hayang teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang uduk pan masalahna ai teu kudu wau teu kudu dia kula ngaji teh teu kudu wau teu kudu kenal geus teu kudu sasalaman acan geus betes ieu jeung tukang pakaian awewe mah ka ditu jeung tukang sate ka ditu beuh memeh ngaji geus mesen 3 bungkus bawaeun balik beuh budak tukang uduk segala rupa masalah. Itu mah seni doang tuh mah kiai. Seni perut mah. Masalah ngaji keneh. Bola masalah. Nah, udah jelas perubahan mengakui ya Allah ya Rabbi jahe. Ngeurah. Salat ngeunaheun Allah. Ku ngakuna bae ngeunah. Penting dae kudang salat Allah. Menang tah 2 poe 3 poe ngeunaheun. Kadina kot teu ngeunaheun deui. Eta duit haram waya di awak urang ngamuk deui. Ngamuk terus nafsuna timbul deui. Lamun ku nafsu mah moal nyeraheun eta ieu teh maksudna nuduhkeun lain sakadar nyaho ka hukum teh pake ibadah teh lain sakadar ungkeg-ungkegan kikituan tapi karasa ngeunaheun salat. Eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat ditarima ku Allah. Ente ulah hese ai salat aing sih diterima apa henteu rarasakeun ku sorangan asal salat urang ngeunaheun eta diterima geus teu kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah asal ngeunaheun karasana eta diterima asal rungsing teu diterima aing salat ongkoh rungsing ongkoh salat si rungsing heran aing mah tah eta nu kos kitu ngaranna teu diterima salatna oh komo ciri ke mana? Tungguan aing ka aing salat heula. Allahu Akbar. Set beres. Cepet amat campingkeun ku aing. Salat teu diterima.
Mana si daek nungguan salat aing tungguan lamun teu ka aing nyusul bae aing salatna aing mah biasana tenang cek anu ngadaguan coba hayang nyaho ketenangan sia aing tungguan ku aing menang 3 menit geus pan sia tenang si 3 menit rungsing aing teu diterima teh salat asal rungsing teu diterima salat pakan karasa kehadiran Allah teh lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal. Mata kabelah ditu mah kadang-kadang salat teh hayang sorangan. Nah sebab da ngeunaheun sorangan mah. Allahu akbar teu kanyahoan ku batur. Pas tahiyat ge haju teu hudang deui. Oreng nunduta. Haye. Ya jaga paharaman. Lamun hayang ngeunaheun ibadah, urang dek mana tuh? Ndek ka mana adik kula ngorakene gagah maot Kiai anu ngorakene maot Pak anu ngorakene maot meureun engke ge datang ajal teh ka urang lamun urang geus dibere ngeunah ibadah geus teu panasaran maot ge sebab aya dina ridho Allah sakitu ja maot mah bakal jasa nu penting husnul khotimah sakitu aya ridho Allah aya jelema biasa keur hirupna ja biasa ibadah tapi begitu neuk sakarat heseueun amat teh maca la ilaha illallah maca Allah eta haram-haram dina beuteung masih numpuk keneh ngahalangan masyaallah karunyaan awak urang ku anfusakum wa ahlikum nar jaga diri maneh tina neraka carana paharaman sebarang dahar bangsa anu bangsa teu jelas-jelas bangsa hayam-hayam negeri teu jelas teh mencit nu geus di pasar nu geus nang masjid ulah terus bangsa teu jelas-jelas we gara itu urang geus kolot bari mah berubah diri duit bangsa teh pamarentah wayahna ulah cenah ieu mah dibere bae beulikeun ka bensin ulah didahar beulikeun ka bensin banjurkeun ka motor beuleuh saya kiai bener kos kitu jasa sugan teh mah bener lain geus mah kitu deui deres motor sia motor batur beulikeun ka bensin pake ka bensin motor mobil masalah ya tah ulah ge pake meuli baju dipake salat ulah jadi aya tah anu rada deres ya rada deres aya sebab ieu kokocoran gitu kecuali hasil usaha manehanana usaha nu bagus aya nu halal nu entak amanat abah mah kieu sia dibere ku pelimba ku pedagang tarima ulah nyaritakeun ku kumaha sebab aya nu halalan tapi lamun dibere ku pamarentah ulah didahar mun hanya amanat abah kos gitu mun sia yang ibadah bisa tuh kan aju ulah wow biasa akan jadikan ku urang sobat urang tapi ulah hayang pamerena nu ngaran duit nagara sedeki bolak-balik dirinya we peng cili aing sedeki aing ngapan proposal aing mantan bolak-balik geus sia can ngarti goblok mari dibalik deui sia can mah goblok sia tungkul tanya nanti pajar teka dulu meureun ku aing ulah udang ganyawan sia wa bagus bab boga marati najisit ari hasil usaha Nabi Muhammad najisin gawe dina penghasilan najis kaya ning kahijam matin urang teh boga pagawean nyanduk bekam eta teh pan nyerot getih ngaran getih diserot set make alat khusus aya nu pesoletik aya anu langsung dijepret gitu meuli di Mekah aya jaruban tetep
teu karasa teu keluar getih eta teh getih kotor kudu belajar heula ulah main jos wae atuh ongkos urang deuk diimpus emangna sacolok-colokna impus ya colok langsung mal kebal tinggal ngitung bae mal kebal deui gubur atuh aya aturanana ieu di mana ieu nu kudu dicolokna di mana ieu pas di dieu teu bisa belah dieu urang nitah gaji pengen dipangnyolok bisa di dieu dicolokna siap baik aja kok di dinya kajeun abah teh repael sia teh bawa oregan nek ngabunuh goblok aya aturanana oh ya nah ye bagus tapi eta urusanana kan ngaluarkeun getih najis kumaha eta penghasilan tina usaha anu najis makruh padahal bagus ya jelema puyeng we geus ka dokter geus ka mana diurut tetep puyeng we aya getih anu kotor teu leumpang dia biasanya botakan di Cianjur bae lah kula mah nyaho teh keur nganter-nganter guru teh aya salah siji guru teu ningali geus ka mana ka Cicendo ka mana teh tah ka Cianjur aya baheula mah aki-aki di dieu di kitu di terus eta dicanduk set terus di dieu di luhur mata jago bener rada hampang geus maot tapi ayeuna mah eta usaha kos kitu makruh atawa kawakansin tukang ngaberesan sampah anu pinuh ku najis sasapunya pukeun anu najis sabalik itu kene nyana tukang ngebersihan pelbak anu pinuh ku najis aya hasil ayalah hasil usaha gaji atawa dibere itu naon ngaranna gaji tina pagawean ngabersihan tukang ngabersihan najis atuh eta teh ngan usahana makruh teh usaha kos kitu teh tah nya nyapukeun perkara-perkara najis beda jeung kieu ngabersihan najis embung digaji kula malillahi taala surga tuh nya di masjid aya tai kotok talamun dibersihan aku pagawe masjid emangnya nama digaji teu jadi mas kawin bidadari teu jadi tah memang digajinya nama tapi lamun ngabersihan tai kotok nya nama emang kadinya teh emang osok salat teu digaji lain pengurus jadinya nama ngabersihan butak eta bidadari geus kieu di luhur Pepe aturan masih anu jadi mas kawin anu jadi pasalaki aing kulantaran sia mah kedul endahan tambah sia nah, jadi kikituan anu aing embung dikawin ku sia bidadari ge embung aya di sisiun ngomong kunti anak buat saya aja nah iyalah ya jadi beda tah ngabersihan digaji gajina makruh gaji halal ngan digaweuna makruh di dinya tapi lamun lillahi taala ngabersihan barang-barang anu najis cara santri-santri tadi dia tah nah nu mantak ieu teh aya naon garang-garang ngaji alhamdulillah daek ngaraji mah ngan sampah mantak naon sih 2 jam ulah ngagayem 2 jam geus cicing ieu sampana ieu tos gaji teh masyaallah wayana ye ai lalaki mah teu lah ditung teu ku kulit log jajan ieu awewe ieu aju dibaturan ku salakina masyaallah
Aduh ada kieu sampana saantero kan. Layahna tah nu jajan asupkeun bawa. Ka imahna ka dieu jadi di dieu di steril tempat ngaji kan. Lah cenah aing mah minggu hareup moal ngaji cenah teh. Jatuh menang ngabala, geus ulah ngaji. Ulah aing mah jangan ditahan ge ulah ngaji kadenge ku ceulis ya. Lain dititahan ngaji, ulah ngaji daripada ngabala. Geus mere diteupan ka aing. Atuh geuna di sia teu geuna di aing. Aing ngocoprak bae sia ngagayem bae.